Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terencangan kelas 5 kumaha kabarna sehatnya. Mugi-mugi urang sedayana aya dina lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahan ajar basa Sunda dinten ayeuna urang mikaweruh istilah-istilah anu aya dina kasehatan. Ku hidup bandungkeun teacher atau ditulis artina nya. Yuk orang mulai. Anu kahiji kalimatna anu gering teh geus 3 poe ngalemprah. Tah ngalemprah teh ku teacher di tulisan nganggo warna beureum. Tah ngalemprah berarti salah sahiji kecap nu asup kana istilah kasehatan. Ngalemprah artina teu bisa hudang. Teras aya deui kalimat kasiga kieu. Pantes awakna kuru pisan da geringna lila. Tah aya kecap anu warnana beureum, nyaeta kecap kuru. Kuru nyaeta salah sahiji kecap anu aya dina istilah kasehatan. Kuru artina begang pisan. Begang itu kurus ya. Teras aya deui ari geus diopna meuma manehna jak-jak. Tah jak-jak nganggo warna beureum. Artina jak-jak salah sahiji kecap nu kaasup dina istilah kasehatan. Jak-jak artina nyaeta sehat. Aya deui tambarakan. Tah tambarakan artina sagala didahar. Segala dimakan ya, segala didahar itu. Tambarakan itu bukan rakus ya. Kalau orang bahasa Indonesia kan rakus. Kalau di sini bukan rakus. Ada lagi dipantrang. Nah, dipantrang artinya tuh dicegah atau temenang. Nggak boleh ya, dipantang. Dilarang kalau bahasa Indonesianya. Terus aya deui berseka. Tah berseka nganggo warna beureum nyaeta artina eta apik, bersih. Membiasakan hidup bersih. Aya deui muriang. Muriang artina nyaeta demam. Aya deui paingan culukna bareuh sabab hileudeun. Hileudeun ini bukan ulat ya. Hileudeun ini termasuk salah sahiji kecap nu kaasup dina istilah kasehatan. Hileudeun artina infeksi di bagian kuku. Terus aya deui tah mangi. Nah, mangi itu artinya sesak napas. Ya. Tah sakitu heula nya istilah-istilah kasehatanna. Moga-moga manfaat kanggo urang sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.